Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Masih dina surat Hud ayat ke 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika inna arisanyana fi dzalika dina dzalika itu hikayah, itu sejarah anu tos dibahas dina ayat samemehna. Eta teh sejarah naon? Ti ngawitan sejarah Nabi Adam dugi ka sejarahna Nabi terakhir nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon eta sejarah dicarioskeun dina Quran. La ayatan eta teh tanda-tanda atawa hiji pelajaran atawa peringatan. Kanggo saha pelajaran peringatanana? Liman khofa, pikeun jalma-jalma khofa anu boga rasa sieun. Takwa sieun kunaon? Azabal akhirati, ku azab atawa siksaan al akhirati dina poe akhirat. Jadi jalma anu sieun ku azab dina poe akhirat menjadi pelajaran eta sejarah para nabi teh. Zalika ari itu azab akhirat atawa poe akhirat dina poe eta teh yaumum majmuun nyaeta poean dikumpulkeun lahu dina poe akhirat annasu sakabeh jalma-jalma ti mimiti Nabi Adam, jalma-jalma tepi ka yaumil kiamah dikumpulkeun sadayana. Wazalika jeung ari itu kajadian nyaeta yaumil akhirat. Yauma masyhudun eta teh poe di mana poe eta disaksikeun ku sakabeh jalma-jalma nyaksian para malaikat jeung jin. Lamun jin nyaksian, lamun para malaikat nyaksian, jalma oge sakabeh nu aya di alam dunya dikumpulkeun nu maot nu hirup ayeuna sadayana nyaksian. Lamun urang boga hutang disaksikeun harita kudu dibayar. Dibayar kunaon? Ku amal perbuatan nu hade. Teu boga amal hade dibikeun dosana ti batur ka urang. Lamun urang dolim ka batur sarua kitu dibayarna ku amal perbuatan. Lamun teu boga dosa itu dikaurangkeun. Lamun urang janji ge tah kitu sami kedah ditepati di dunia keneh bisi kabawa ka akhirat disaksikeun engke ku maranehanana. Wa manu akhiru salajengna wa manu akhiru henteu bakal bisa ditangguhkeun atawa diakhirkeun hu eta poe akhirat. Sabab naon? Illa li ajalin kajaba eta teh tos ditangtukeun ajalna ku Allah Subhanahu wa taala. Ma'dudin anu tos diitung ku Allah faktosna engke. Saterasna yauma ya'ti dina poean eta daratang jalma-jalma ngabring la takallamu teu aya nu tiasa nyarios, teu aya nu biasa ngomong saurang ogenan. Nafsun setiap jiwa teu aya nu bakal tiasa nyarios. Anak ka inung mah tiasa nyarios, inung ka anak boro-boro. Pamajikan jeung salaki teu tiasa ngobrol kecuali tegang waktos eta. Illa biidnihi kajaba kalayan idin Allah. Budak nasoleh, bapak nasoleh, inung nasolehah, inung budak awe solehah ngariung ngumpul bisa ngobrol. Sareng Rasul oge hari tamat salaman ala umati salama. Tiasa nyerios kitu unggul. Faminhum mangka tisapalihna hum jalma-jalma engke di yaumil kiamah sakiun aya anu cilaka, aya anu sedih disiksa eta teh sakiun namina teh. Teras wasaidun aya jelema nu said anu bagja bahagia jeung keluarga ngariung ngobrol dinu ieuh. Aya rupi-rupi dua macam sakiun wasaidun. Sok pilih ku urang mangpeung di dunya hoyong sakiun atawa hoyong saidun. Aya sakiun mah cilaka, saidun mah nu bahagia. Diterangkeun di dieu anu sakiun teh nu kumaha? Fa ammal ladina saku fa amma mangka anapun alladina ari jalma-jalma saku nyaeta saku teh nu sakiun nu cilaka fa finnari mangka eta dina
siksaan nari seuneu neraka. Fiha dina eta neraka teh zafirun narik napasna teh syahikun merintih eungap bari nyeri dina neraka. Napasna ge eungap bari nyeri. Bari eta teh di neraka teh khalidina fiha langgeng piha dina neraka jahanam. Madamat sehingga berdiri as-samawatu pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi na eta neraka. Illa masya Allah kajaba masya Allah nu ditangtukeun rabbuka ku Gusti Pangeran Allah anjeun. Inna robbaka sanyana ari pangeran anjeun tegasna Gusti Allah fa'alu maha ngadamel lima yurid tina naon perkara nu dipikahoyongna ku Allah. Nu nuju siksa di neraka jahanam diangkat ku malaikat kersaning Allah margi aya imanan saatosna seep dosana. Aya oge anu dicukeun saumur-umur anu kafir nu teu aya imanan pisan. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dina dinten ieu. Insyaallah enjing dinten lebaran haji mudah-mudahan orang sadayana tiasa sararehat bari kaayaan dina ridho Allah. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.